Mawala laki DP kolot Studio Production and gunung Entertainment. saha di antara orang nu boga duit palelewi sugan manegeus ngajual tomat cing kadi eclok heula nah budak geus mawala laki hariwang lamun teu dikawinkeun kolot ancrung budak mah enjoy ya Pak heueuh nya berarti jasa kolot matak lamun nepi ka anak goreng patut kana jadi kolot maka cek malaikat Allah nolak ibadahna Allah nolak tahajudna Allah nolak ibadahna sapanjang pamajikan goreng patut kasalakina katilu Allah nolak peribadahan manusia sapanjang tatangga goreng jeung tatanggana hiji Allah nolak ibadah sapanjang anak goreng patut kakolot dua sapanjang pamajikan goreng patut kasalaki tilu sapanjang tatangga goreng patut jeung mentak bisi aya nu keur goreng jeung tatangga balik teh dia isuk tepungan bener gitu ceramah si ustad